Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa napangande mitra sadaya sakumaha biasa Mang dongengkeun kangge mitra-mitra sadaya neraskeun hanca garapan Mang anu nuju didongengkeun teh carita kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari kenging Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu supados ulah seueuting yang kolong kana waktos mangga urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari ke hanca anu katuna teh kamari teh parantos dugi ka sapanjang jalan teh sanaya teu oleh tetelepek sugan jeung sugan. Urang lemur anu diliwatan ku manehna teh manggihan budak awewe rumaja anu luntalanto ka palebah dinya. Dugi ka dinya nya mitra hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun ka sadayana sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu urang teuneun heula lalampahan sanaya anu keur ngalalana ka wewengkon Pajampangan. Ayeuna urang ngabandungan lalampahan Nyi Rodia. Ti saprak lunta ningalkeun sanaya diponcrot gunung goyang oge. Nyi Rodia mah geus abur-aburan muruh ka pakidulan. Atuh kalawan teu karasa Nyi Rodia oge sabenerna mah keur muruh ka wewengkon Pajampangan deui. Hartina boh Nyi Rodia boh sanaya sabenerna mah keur sarua papada muruh ka wewengkon Pajampangan meureun anu teu sarua teh waktuna anu beda jeung panginitanana anu teu sarua. Ari Nyi Rodia mah initna ka wewengkon Pajampangan teh cepet ngidul ti wewengkon Ganasoli atawa mun ayeuna mah kaereh ka wewengkon Sukabumi. Sedengkeun sanaya mah lian ti initna ti pamoyanan Cianjur teh oge waktuna rada beh dieu. Bedana waktu oge kurang leuwih 3 bulanan. Keur mah wewengkon Pajampangan teh kaitung lega pisan atuh meujeuhna we mun sanaya bakal ngarasa hese tepung jeung Nyi Rodia teh. Mitra salila abur-aburan sorangan teh Nyi Rodia mah bari mekal hate anu nyungkelit. Basa lunta ningalkeun poncrot gunung goyang hate Nyi Rodia teh karasa ancur. Nya kumaha henteu rek kitu atuh si Amang anu salila ieu dipake gunung panangeuhan dipake tempat jang nyaluuh jeung ngagantungkeun nasib ari peka nyahoan horeng si Amang teh sanaya teh jalma anu salawasna teu woleh dicacampa jeung dipikangewa. Aing teh asa katipu tetela geuning jalma anu salila ieu ku aing dipika cinta dipika heman teh sabenerna mah durjana jalma jahat iblis jeung sajabana ceuk hate Nyi Rodia nya campa sanaya beuki inget ka sanaya beuki nyeri hatena anu matak nyeri hate teh ku sabab salila ieu manehna geus nyerenkeun hadena geus nyerenkeun jiwana jeung geus nyerenkeun sagalana ka eta jalma sare sagebrug teh atuh. Padahal kanyahoan geuning eta mangkeluk teh sabenerna mah durjana jahat anu geus ngancurkeun
kahirupan kulawargana. Tah salila ngalalana sorangan teh hatena mah teu weleh guriga. Kumaha teu rek kitu, sabab samemehna mah kapan kaditu ka dieu teh teu weleh duaan kitu Kang Aris. Dalamang sadaene Kang Aris ye. Oh, jang Andri Parompong. Alah sononya. Sanaya teh jadi batur pakumaha mitra. Apaan tadi nama teu weleh duaan sanaya teh jadi batur pakumaha. Jadi batur suka jeung susah, malah jadi batur anu sanggup ngarojong sumanget ti kahareupeun. Sabenerna mah si Amang si sanaya teh heman pisan ka aing. Waktu aing pegat pangharepan nya manehna pisan anu mere sumanget. Waktu aing keur sedih kingkin nya manehna pisan anu ngabeberahna. Malah manehna teh sanggup nang tayungan aing dina sagala gogoda rancana. Sanggup nang tayungan aing dina mara bahaya. Manehna teh nya bela ka aing. Tapi tuh nah atunya manehna teh bet si sanaya pisan. Si bangsat si Gejiwo jeung si tukang ngaruksak kahirupan bapak aing. Ceuk hate Nyi Rodia angernya campa. Ngan gitu geuning. Beukinya campah kalah ka beuki inget ka sanaya. Jeung kalah ka beuki nineng ka sanaya. Nineng ku bagirna, nineng ku belana, jeung nineng ku sagalana. Gitu. Kanu dipikatineng teh atuh. Cek galindengna Ganjar Hadiat mah kieu. Aya naon disalira hate teh sok emut bae. Aya naon disalira hate teh cuman tel bae. Dih eta aya ku genah Kang Ganjar Hadiat. Iraha atuh sasarengan deui sareng Mang Barna pohalanya. Tukang dongeng teh kalah kangawih. Urang teraskeun mitra. Nya beuki diinget-inget teh ngadon beuki karasa kanya ka manehna teh. Aing geuleuh ka sia teh. Geuleuh. Ceuk Nyi Rodia anu satuluyna mah jejeritan. Mitra kaum dangu harita teh peuting teuing ku simpe. Nyi Rodia sare ngaringkuk sorangan. Tiriseun keung daya gairah jeung sajabana. Padahal mun keur aya sanaya mah sanajan sare di mana dugna, sanajan dahar sakapanggihna, tapi karasana teh tetep we pinuh ku kagembira. Langit ge teu weleh lenglang atuh, bentang ge teu weleh mencrang. Atuh mun bulan keur ngayangkang enahna teh taya babandingan sok parang neuteup bulan duaan jeung sanaya. Tapi mun Nyi Rodia beak harep muji-muji bulan, sanaya mah sok ngageunggeureurkeun pokna teh. Ulah sok muji kana naon bae bari sataker kebek, sabab di mana hate urang keur bingbang, naon-naon anu jadi pamujian teh sok karasa sabalikna ajena teh ceuk sanaya harita. Nah make kitu Amang. Ari geus resep mah nya resep we, tu geura itu bulan. Pan endah, nya masing iraha bae oge diteuteep, anger we endah. Ceuk Nyi Rodia harita. Nya mun peuting mah, tapi mun beurang cing kumaha cahaya bulan mun beurang. Atuh ari beurang mah moal kabireung da kaelehkeun ku cahaya paron poe Amang. Temal Nyi Rodia. Nya eta teh dina harti sejen. Kaendahan bulan teh teu nyampaknya. Jadi urang ge geus teu muji-muji deui kana bulan anu munculna pabebeurang mah. Bener. Pangajen urang kana bulan teh ngurangan.
cek sanaya. Nyanyi gitu datar aya jalma netep enahna bulan pabeberang mah tara. Cek Nyi Rodiah deui. Tuh pan pangajian urang kana bulan teh ngurangan. Padahal sabenerna mah bulanna eta-eta keneh. Bulan mah teu boga dosa. Da sabenerna mah henteu robah. Ukur pangajian urangna bae anu robah mah. Robah ku alatan kapangaruhan ku kaayaan. Karunya bulan teh Rodiah. Manehna mah teu boga dosa. Tapi pangajian urang sok robah-robah. Aya ngangap halus, aya ngangap goreng. Cek sanaya harita. Ingat karena ceritaan sanaya, Nyi Rodiah jadi ingat karena keayaan ayeuna. Kakara kanyahoan omongan sanaya harita teh sabenerna mah silib karena ieu kahirupan. Kabuktian pisan jeung karasa pisan bareto samemeh manehna can nyaho saha si Amang sabenerna boga anggapan yen si Amang teh jalma HDHT, jalma tukang bebela jeung tukang nang tayungan manehna. Lamun mah lalaki di dunya teh ukur hiji eta teh cenah tayelian ibati si Amang. Tapi ayeuna saenggeus kanyahoan yen si Amang teh nyatana si sanaya tina geget bogoh teh Nyi Rodiah dadak sakala robah jadi ijid liwat saking jadi geuleuh keumeuh. Padahal da jalmana mah anger eta-eta keneh. Atuh kitu deui laku lampahna oge anger kitu-kitu keneh. Tapi naha atuh ari bareto Nyi Rodiah teh mani mika cinta bebeakan, ari ayeuna jadi ijid bebeakan. Saha anu salah? Saha anu robah? Nyao aing mah nyao geuleuh aing mah geuleuh. Malamun eta mangkeluk aya hareupeun ku aing rek dipaehan, rek disasaak, rek disiksik di walang-walang, rek ditebarkeun geutina ka saban mazhab, rek dibagikeun sasamplekan dagingna cenah dileweg satu leuweung. Kitu tah ku ijidna aing ka manehna teh. Cek Nyi Rodiah jejeritan sorangan. Atuh ku sabab tengah peuting gogorowokan sato-sato leuweung teh sasat ting buriak lalumpatan. Babence jeung koreak mah malah ngadadak eureun bisadana. Da meureun kabaribinan ku anu keur jejeritan. Ngan kakara gereng se jejeritan tina rungkun-rungkun poe kadenge sora awewe seuri ngahihih. Nyi Rodiah ngadadak eureun ngajeritna. Padahal hatena anu asa mapeg teh tacan kabudalkeun kabeh. Saha eta nu nyeungseurikeun? Saha? Ceuk Nyi Rodiah bari cengkat jeung luak liuk ka saban juru. Nu matak luak liuk teh sabab ari sorana mah datangna siga ti ditu ti dieu. Basa kumanehna diliuk ka kenca, sora teh pindah ka katuhu. Basa diliuk kana dahan kai, sora teh pindah bijil tina rungkun. Balukarna munguh matak ngajengkelkeun Nyi Rodiah anu hatena keur rungsing. Saha eta anu seserian bae teh? Hayo ka dieu. Ka dieu sajurig nyiliwuri setan minarupa. Aing moal sieun ka sia, bisi hayang nyaho. Dengekeun ku sia, balung aing geus dijieun tina wesi, urat aing geus dijieun tina kawat, mun-munan aing geus dieusian ku hawa sakti, ditiupkeun ku guru aing nyatana si Amang. Pokona aing ayeuna teh lain aing baheula deuleu. Sok sia datang ka dieu, mun sia rek sosoro kojor, geura petakeun jampe pamake sia. Ceuk Nyi Rodiah nya campah teu puguh sabab musuh teh can puguh jirimna. Sanggeus ditangtang sababaraha kali sora anu ngahihih teh kadenge deui. Bijil sia, bijil. Sok sia urang ijeun jeung aing. Ceuk Nyi Rodiah. Itulah teh bari nangtung ejegeler. Ngan bareng jeung eta tina pucuk dangdaunan. Keleuber bae aya awak ngagaya bag. Bajuna tinggal jeung bukna panjang ngarumay. Ampir nutupan beungeutna anu bodas pias. Basa geus adu hareupan. Nyi Rodiah reuwas lain dikieuna. Kumaha teu rek kitu da atuh anu nangtung ngajaga hareupeunana teh lain si itu lain si eta.
amu Sunia. Cek Nyi Rodia bari nyamperkeun Salengka. Tapi kakarage Salengka Nyi Sunia deh ngebutkeun leungeunna satakerna. Gelebug. Aya angin ngahiuk lilimungan. Awak Nyi Rodia oge mani hampir ti jongklok kabawa ku gelebugna angin. Hawa ngadadak tiis kawaskeur aya dina guha es bae. Lamun Nyi Rodia henteu ngaluarkeun tanaga jerona, awakna tangtu ngahod-hod kabulusan. Amu ieu teh geuning. Cek Nyi Rodia geus rek nyamperkeun deui. Tapi pikeun kasakitu kalina Nyi Sunia ngoyagkeun leungeunna deui satakerna. Atuh pikeun kadua kalina aya angin ngagelebug jeung karasana beuki tiis deui bae. Nyi Rodia ngarasa yen tetela inungna teh mung dideuketan ku manehna. Amu, ya teh Nyai teh, Nyai Rodia teh. Cek Nyi Rodia bisi inungna pohon. Tapi omongan Nyi Rodia teh ukur ditembalan ku seuri anu ngahihi. Karasana ku Nyi Rodia masih ga seuri anu pinuh ku ejekan, ngahina jeung ngajejele. Tapi eta seuri teh kadengena lir anu ngingu kasedih jeung kaamek anu taya hinggana. Amu, Nyai teh gede dosa, nyarumasa gede dosa amu. Cek Nyi Rodia ujug-ujug nyarita kitu. Eta teh ku sabab manehna jadi inget kana hubunganana jeung sanaya. Amu, rumasa Nyai teh gede dosa. Nyai teh geus ngalambang sari jeung si Amang amu. Horeng si Amang teh jalma jahat anu nelahna si sanaya teh amu. Hampura Nyai, hampura amu. Cek Nyi Rodia bari remai cimata. Pikeun kasakitu kalina basa Nyi Rodia cacarita kitu teh Nyi Sunia mah anggur ngahi. Ngahina teh ayeuna mah siga ngalang-laung. Karasa bika sediheun, karasa siga anu nalangsa, tapi oge tetep ari kaambekna mah karasa pisan. Nyi Sunia teh siga anu amekeun ka cida. Basa Nyi Rodia cacarita sarupa kitu teh. Kabuktian geuning. Salian dibeungeut Nyi Sunia beuki pias teh, oge sorot panona beuki moncorong. Tur ngapanana katara beuki katemong reng hapranyug. Malah sanggeus kitu Nyi Sunia teh ngajrit tarik. Ku tarik-tarikna kana jajantung Nyi Rodia oge karasa ngageter siga anu rek coplok bae. Anu kaganggu ku sora jeritnya Nyi Sunia teh lain bae jajantung Nyi Rodia, tapi oge dangdaunan dina dahan-dahan kai teh katemong ting burudul marugulan. Kagetna Nyi Rodia teu cukup ku kitu, sabab tetela Nyi Sunia teh geuning ngajleng ka hareup. Kiat burak. Awak Nyi Rodia ngajol ka tukang, sabab awakna digempur ku teungeulan Nyi Sunia. Nyi Rodia teh memang geus iatna tita tadi oge, sabab ieu teh lain pangalaman anu mimiti. Sabatara waktu ka tukang oge Nyi Rodia teh kungsi diserang sarupa kitu. Basa ku indungna kapargo keur sare bareng jeung sanaya, malah keur dirungrum pisan. Da hampir dibetot atuh. Lamun ayeuna mahena geus diserang deui, urusanana ge moal beda ti anu geus-geus. Nyaeta indungna teh amek alatan timuru. Nyaho manehna diserang ku gerakan teungeulan anu sakitu hebatna. Nyi Rodia teh geuwat musirkeun tanagana kana sapasang leungeunna. Harita keneh oge manehna mah ras kana papadon sanaya. Yen cenah tanaga tiis teh kudu dilawan ku tanaga panas.
Numatak basa inget kadinya Nyi Rodiah teh gewat ngagugu kana papadon sanaya. Kabuktian geuning basa diserangku tenggelan hawa tiis teh sanajan karasana matak ngageterkeun jajantung malah sanajan nepikeun ka awakna ngajol ka tukang tapi ari kasalamatan nyawa mah teu kaganggu. Nyaho seranganana bisa ditakis. Nyi Sunia geus ngaheumatkeun deui seranganana. Pikeun kadua kalina awak Nyi Rodiah ngajol ka tukang. Tapi pikeun kadua kalina deui eta serangan teh henteu ngakibatkeun awak Nyi Rodiah cilaka. Kajaba karasa geterna kana jajantung. Ningali amarah indungna sakitu ngagugudagna. Tur katinggalina teh hayang ngakalakeun jiwana. Hate Nyi Rodiah teh jadi amek, tapi sanajan sakumaha ambekna oge manehna teu hayang males ngalawan ka kolot. Aing mah cadu ari kudu ngalawan ka indung mah, tapi mun mah ayeuna babalicetan lain dume arek ngalawan tapi hayang nyingkahan bahaya bae. Cek garentes dina hate Nyi Rodiah. Numatak basa indungna geus narajang deui bae. Ayeuna mah Nyi Rodiah teh henteu cicing tapi metakeun jurus. Lain arek ngalawan kana jadi kolot cenah tapi ku hayang ngajaga kasalamatan dirina bae. Hiat-hiat. Adu pamustunganana der bae siga anu perang campuh, anu hiji narajang, anu hiji deui nahan. Teu percuma Nyi Rodiah ngagugu kana kahayang sanaya malar leuwih loba ngalatih kelitna teh. Sabab eta ilmu cingcet di sanaya anu ngaranna cingcet beuleuh teh mangpaatna lain jore-jore. Sakumaha indungna narajang teu weleh bisa dicingcetkeun. Ngan balukarna beuki remen dicingcetkeun, beuki namahan amarah indungna nepikeun ka dina hiji waktu kakeuheuh Nyi Sunia teh geus tepi kana puncakna. Basa awak Nyi Rodiah rada ngadangheuak. Leungeun Nyi Sunia nyolodor siga arek ngerewes. Nyi Rodiah kageteun basa ningali kuku-kuku leungeun indungna anu rarangoas sareukeut teh. Atuh pikeun ngajaga sangkan beungeutna henteu kakerewes. Nyi Rodiah nyingcetkeun beungeutna kagigir. Tetela geuning eta gerakan teh ukur bohong jeung ukur tipuan. Sabab serangan anu sabenerna mah datangna kaluar tina leungeun anu hijina deui. Pikeun katilu kalina serangan Nyi Sunia teh dipapag ku hawa panas. Ku sabab Nyi Rodiah musirkeun tanaga sagemlengna tur sigana mah Nyi Sunia oge sarua adu balukarna dua tanaga badag teh diadu tarik pisan. Geleger bunyai bunyai. Dua tanaga tenggelan anu ngandung hawa teh diadu nimulkeun cahaya anu ting buricak burinong mitra. Bareng jeung cahaya ting buricak Nyi Sunia ngacerit tarik mani ngalang laung. Atuh Nyi Rodiah mah meni muridi ngadenge sora ngalang laung siga sora sato aul teh. Bareng jeung sora anu ngalang laung awak Nyi Sunia oge ngajol ka tukang siga anu ditarajang ku tanaga anu sakitu gedena. Awak Nyi Sunia jujumpalikan sababaraha kali. Sanggeus kitu manehna cengkatur tekung sililangan gaya bag bae, ngagaya bag, ngajauhan, muru dahan-dahan kai. Dina dahan kai teh Nyi Sunia lulumpatan mani siga anu ngalayang di awang-awang. Kadenge sora Nyi Sunia mani jiga aul ngalang laung. Mata kukurayeun aduh. Beuki lila beuki ngajauhan beuki lalaunan nepikeun ka ngilesna pisan.
Sanges nyisunia jauh kaayaan tebeb bae jembling teka denge sora angin teka denge sora sasatoan anu kadenge mah ukur bangingikna cerik Nyi Rodia. Sedih pisan hatena teh ku inung dimusuhan jeung lalaki nu dipicinta jadi jauh. Malah cek gerentes hatena Nyi Rodia semuna langsa cenah aing teh ayeuna mah jadi hirup sorangan. Parat atau nepi ka isuk-isuk Nyi Rodia gawena teh ukur ramisak we jeung cerika nasib diri anu sakituna langsana. Eureun-eureun sote saeunggeus ti jauhna kadenge aya anu lalumpatan. Puguh bae Nyi Rodia teh reuwaseun. Aya naon isuk-isuk jalma sabubuhan lumpat sakalumpat lampet. Mireungeuh loba jalma lalumpatan. Nyi Rodia lain ngajauhan tapi ngadon nyambeurkeun malah mah tetelepek hari weus-weus aya naon cenah ieu teh aya naon. Nyai geuwat lumpat sia lain ngadon ngajengjen di dinya geuwat lumpat. Ceuk hiji lalaki geus rada kolot anu lumpat harung hareho bari ngelek bungkusan enlong. Nya arek lumpat tapi kami hayang nyaho aya naon mani lulumpatan kieu. Ceuk Nyi Rodia panasaran. Aya baladku benih di Batawi ngarugrug Pajambangan. Cek eta lalaki hari weus-weus. Saeunggeus nitah Nyi Rodia milu lumpat. Manehna mangan bereng-beng we lumpat. Nuturkeun anu geus lumpat ti heula. Ngadenge yen anu ganggu karahayat Pajampangan teh baladgum benih. Nyi Rodia batan milu lumpat mengadon ngahaja ngajega siga anu rek megat-megat. Dekung silila teh nya bae ngaburudul sabubuhan kumbeni anu samagreng pakarangna. Maranehna kabireungeuh keur nyusul-nyusul rahayat anu lumpat. Basa ningali Nyi Rodia ngahaja megat-megat. Sabubuhan kumbeni teh siga anu keheul. Malah salah seorang di antara nama geus ngecengkeun mimis bedilna. Ngan samemeh eta bedil ngabekas ku Nyi Rodia dipiheulaan ku jalan maledogkeun batu sagede peureub. Parata. Si kumpeni teh ngagoak barinya campah nyebut babi ka Nyi Rodia. Ningali baturna tatu di baledog nu sajen jadi amek atuh ting salebrut muru Nyi Rodia bari ting corowo. Mitra kaum dangu atuh tegung silila Nyi Rodia teh geus dikepung wakul buaya mangap. Gobang ting sariut dipake nigas awak Nyi Rodia. Ngan bubuhan Nyi Rodia geus dipapagahan jurus cingcet belut teh mitra. Sakur heumbatan pakarang seukeut teh babari pisan dipengparkeunana. Malah lian ti bisa nyingcet. Nyi Rodia oge make boga waktu jang Malik nyerang ku teungeulan-teungeulanana. Hiu 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 plak plak plak. Ya. Kumpeni anu kabeudangan akamplong beuteungna nepi ka hampir utah uger atuh malah nyebut kelo ka Nyi Rodia teh mun ceuk bahasa urang. Hanya kal unggulna Nyi Rodia teh ukur saheulaanan. Sabab satuluyna manehna teh kapeped. Eta teh ku sabab balad kumpeni beuki dieu beuki ngalobaan bae jumlahna. Saeunggeus kepunganana beuki kerep Nyi Rodia teh kacangkalak tur teu bisa ojah. Ku salah saurang mah malah rek dibedil ngan ku anu sajen dihulag. Maranehna cacarita bari hahahehe jeung kelet panona anu matak curiga. Nyi Rodia sanajan teu nyaho basa Belanda tapi geus bisa ngajudi naon pamaksudan maranehna. Kurang ajar sia dasar lalaki atawarah teu urang Sunda teu urang bule neuleuh awewe mah sia sarua bae. Ceuk Nyi Rodia cecerewetan sabab kadua leungeunna diringkus jeung pakaianana siga arek dirangsadan.
ngan sameme kajadian anu leuwih goreng lumangsung ti gigir kadenge aya sora anu ngagorowok. Sawatara urang kumpeni tingkawowong sanggeus beungeutna aya anu ngagebug. Ieu dipake kasempetan ku Nyi Rodia pikeun ngalesotkeun maneh tina panarikung musuh. Malah mamanehna oge geuwat bae ojah nyieun sababaraha rupa gerakan. Sababaraha urang kumpeni geus tingkawowong deui kusabab kateungel ku keupelan-keupelan Nyi Rodia. Tadina mah Nyi Rodia teh arek ngahanca teungeulan deui. Ngan kaburu ditongtak ku jalma anu cikeneh nulungan tea. Ayo nubat, cek eta lalaki ngajak kabur ti eta tempat. Kusabab leungeunna terus dibedol. Atuh sanajan mung oge Nyi Rodia teh kapaksa milu lumpat, kituna teh anger bari nya campah kumpeni. Dasar bule eta warah, dasar bule weure sia mah. Cek Nyi Rodia bakating keheul dirina rek digadaba. Si lalaki mah terus we nyekelan leungeunna supaya Nyi Rodia ulah ngaladenan kumpeni. Lumpatna sakalumpat lampet muru leuweung. Malah kusabab Nyi Rodia ngagunakeun ilmu lumpat kijang mesat, pamustunganna mah si lalaki anu kagugusur lumpatna da meureun manehna mah teu ngawasa ilmu sarupa kitu. Malah sanggeus asup ka jero leuweung anu kacida jemetna mah giliran eta lalaki anu merod ngajak eureun. Aduh aing mah teu kuat kieu. Alah bawa ning ku capek. Eureun. Aduh. Cek eta lalaki ngahegak tarik. Nah atuh sia teh mani jajagoanan ngajak babalapan ka aing. Cek Nyi Rodia keheul kitu teh bari neuteup ka eta lalaki. Basa duanana silih teuteub. Nyi Rodia rada kaget sabab teh lalaki anu cikeneh lungana teh tayalian Iwati Sumaji. Ari Sumaji teh anak buahna Ki Ragapati, nyaeta masih keneh kaereh kana pasukan siluman Haji Prawatasari. Sumaji teh urang kampung Putat Nutug, salakina Nyi Tarsih jenatna. Gue Nyi Rodia mah teu bisa poho kapan Sumaji teh sakitu ceceubna ka sanaya teh sabab manehna mah keukeuh nuding yen sanaya nu geus maehan Nyi Tarsih. Tur samemehna digadaba heula kahormatanana. Anu jadi bukti yen sanaya geus mateni Nyi Tarsih teh kusabab peso bogana sanaya nanceleb dina beuteung Nyi Tarsih teh. Anu ngarasa reuwas teh oge Sumaji. Manehna teu nyangka sacongo buuk oge yen anu cikeneh ditulungan teh tetela Nyi Rodia. Ai geuning sia ieu teh nakamana salagi sia si sanaya. Nyaho yen sia pamajikanana mah meureun ku aing moal ditulungan sia. Cek Sumaji rek ngajengkat ini. Aing mah teu ngarepkeun ditulungan ku sia, Sumaji teu ngarepkeun. Tema Nyi Rodia teu kurang-kurang nya sugal cacaritana. Nah, lamun sia teu dijait meureun ayeuna sia teh geus kadibugang. Uyuhan euy si sanaya ngan teu pamajikan sorangan digoromena ku kumpeni. Heh, gareureut teuing. Cek Sumaji semu ngahina. Gandeng sia Sumaji. Teba Nyi Rodia bari belesat bae narajang ka Sumaji. Atuh di tengah leuweung ganggong si magonggong kitu teh der bae nu pakepuk begalan pati. Satu leuweung ge teu bajing teu cicir ngaradak jicir kagareuwahkeun ku anu garlut ngan sabot silih gebot kitu ti tebeh ditu kadenge tingkorosak anu marake sapatu bingkap. Boh Sumaji boh Nyi Rodia sarua pada curingat
Tetela gini anu datang teh anggota kumpeni aya kana 5 anana. Kabehanana samagreng ku bedia dorlok. Manehna geus taki-taki arek ngabekaskeun bedieuna. Ngan samemeh bedia disada boh Nyi Rodia, boh Sumaji geus miheulaan ngarajeleng rek nyampeurkeun maranehna. Kituna teh bari bukbek meupehan musuh. Bak pik buk. Kumpeni duaan ngajol ka tukang tur awakna ninggang kana dahan kai. Tapi anu tiluan deui rampak mesat gobang. Sabab bedia nama cikeneh raceleng da direbut ku Sumaji jeung Nyi Rodia bari dibalangkeun kana rungkun. Hiat hiuk hiuk. Gobang teh hampir bae nyipat kana beuheung Sumaji. Lamun leungeun Sumaji henteu ditongtak namru ku Nyi Rodia mah. Tapi ku sabab perhatianana dipake nulungan Sumaji, Nyi Rodia oge hampir bae katojos hariguna ku gobang musuh saupama sukuna henteu direngkas ku Sumaji mah. Ku sabab direngkas, Nyi Rodia teh labuh ngagedebut. Tapi serangan gobang kumpeni luput tur akhirna bisa kapengbarkeun. Bari ngagedebut labuh suku Nyi Rodia ngabetrik meneran pisan keuna kana beungeut kumpeni anu cikene rek najoskeun gobang teh. Kumpeni nepi ka ngajerit bari meungpeunan beungeutna anu cikene ditajong satakerna. Ari geus kitu mah Nyi Rodia teh ngareret deui ka Sumaji. Hatena nyal deui keuheul dabongan Sumaji cikeneh ngarengkas sukuna nepi ka labuh. Malah teu tatapas ini heula ngan hiuk-hiuk we males najong. Ngan untungna Sumaji gulang-guling ka ditu ka dieu. Atuh tajongan-tajongan Nyi Rodia teh moplos. Sangeus Sumaji cengkat der galungan deui. Maranehna teh poho nyen masih keneh aya kumpeni duaan. Kumpeni teh duaan deui anu keur samagreng ku gobang. Eta kumpeni anu duaan teh sanajan bari bingung ningali musuhna keur galungan, anger arina raja ngaheumatkeun gobang mah. Terang. Boh Sumaji, boh Nyi Rodia pada nakis gobang ku bopongkol kai. Ngan bedana teh ari Sumaji mang nakiskeun gobang anu rek ngaheumbat kana awak Nyi Rodia, ari Nyi Rodia mah nakis gobang anu rek ngaheumbat kana awak Sumaji. Geunah we sia ditulungan ku aing. Cek Nyi Rodia tuh sedis. Sia anu geunah mah coba lamun ku aing teh dipang nakiskeun meureun tarang sia teh bocok. Teh sia mah moal bisa nakis. Cek Sumaji teh eleh judes. Lamun aing teu nakis gobang anu rek ngadek tarang sia mah meureun aing ge bakal bisa nakis serangan ka aing. Monyet sia. Tema Nyi Rodia geul. Ari kumpeni anu duaan teh mah geus rek ngaheumatkeun deui gobangna. Tapi ku sabab boh Sumaji, boh Nyi Rodia keur laluasa. Atuh ayeuna mah duanana oge bisa ngayonan musuh saurang-saurang. Kumpeni anu kariduaan deui teh henteu hese diperuhkeunana ku sakadet netra oge boh Sumaji, boh Nyi Rodia mani papaheula ngelehkeunana oge. Buktina kumpeni anu duaan ting jarungkelna teh mani bareng waktuna. Konyol sia cek Sumaji di sarua ngagorowok jiga anu mung eleh dina kitu nama. Montong ngalelewe ka aing sia monyet. Ai dasar bau kawewena sia. Sudeuleuh sia. Da aing oge bisa meuluhkeun kumpeni bisa. Cek Sumaji nuduhkeun musuhna anu cikeneh ngadeprek teu walakaya. Nyaho sia aing mah teu hayang nyaho. Tembak Nyi Rodia ngabalieur. Yuhanya si sanaya teh.
make daek kawin awewe barang sang kieu paingan atuh eta mangkeluk ngagoda ka pamajikan aing. Omong sumaji jebi. Mentang samarangan si adinya capek teh. Aing malin pamajikan si Sanaya. Si Sanaya mah bangkawara. Ku aing oge rek dipodaran lamun aya mah. Nu matak awas ya. Lamun sia kumawani modaran si Sanaya. Rasakeun. Ceuk Nyi Rodia jejebris. Ngadenge Nyi Rodia nyarita kitu. Sumaji olohok. Tang tuh olohok da manehna menyahona Sanaya jeung Nyi Rodia teh harita teh arek kawinan teh apana. Cager para mitra hanya kal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.